Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 22 lebet kana bab katilu. Al-babu salisu ari bab anu nomor katilu. Fi adabil muta'allimi eta tetep dina netelakeun adab-adabanana murid ma'a syaikhihi sarta guruna eta muta'allim gitu, eta murid. Wa fihi sareng eta tetep dina eta babu salis teh isna asyara ari aya 12 naonana nau'an warna anana minal adabi tina pirang-pirang adab gitu. Nah, jadi kita masuk pada bab ketiga tentang adab seorang murid terhadap gurunya. Nah, di dalamnya terdapat 12 macam adab ya. Jadi ada 12 macam adab. Adab seorang murid terhadap gurunya. Al-awwalu ari anu nomor kahijina yan bagi eta peryogi litolibi pikeun anu jadi murid ayu qaddima naon ayu qaddima yen ngaheulakeun eta si talib an-nadhra kana pertimbangan kana paningali gitu, kana panglirik. Wa yastakhira sareng yen istikharah tawa nyungkeun petunjuk eta si talibil ilmi Allah ka Gusti Allah Ta'ala barinya tangah jalur Allah fiman dina masalah jalma guru dina masalah jalma guru gitu ya khudu anu buat nyokot eta si talibul ilmi al ilma kana ilmu anhu itu si man wayakta sibu sareng buat ngasab buat nyuprih eta si talibul ilmi eta si murid husnal ahlaki kana alusna akhlak wal adabi sareng kana alusna adab minhu ti itu si man ti itu man guru teh ya. Wal yakun jeung kudu bukti itu man itu guru teh ya in amkana lamun makongang itu guru teh miman eta tetep ti jajaran anu jalma tasbutu anu tumetep naon ahliyatuhu keahlianana eta si man wa tahaqqaqat sareng narima nyata naon syafaqatuhu belas kasihanana atawa kasih sayangna nyaahanana eta si man guru gitu. Wa dhaharat sareng narima zahir narima ngedohir jelas gitu. Naon muruatuhu kahormatanana eta man guru gitu. Washtaharat sareng masyhur naon siyanatuhu penjagaan dirina siana teh ngajagana ngariksana eta man guru gitu. Wakana sareng bukti itu man guru teh ahsana eta anu pang alus-alusna naonana ta'liman naon ngajarna gitu. Ngawurukna wa ajwada sareng eta leuwih alus leuwih bagus naonana tafhiman mere pahamna. Nah, jadi adab yang pertama seorang murid itu hendaknya mendahulukan pertimbangan gitu ya dan memohon petunjuk beristikharah kepada Allah dalam memilih seorang guru gitu yang mana darinya ia akan mengambil ilmu serta darinya ia akan memperoleh akhlak dan adab yang baik. Nah, hendaknya jika memungkinkan seorang guru itu harus terbukti kelayakannya, keahliannya gitu. Kemudian harus nyata juga kasih sayangnya dan tampak juga kehormatannya, terkenal penjagaan dirinya,
baik dalam mengajarnya dan paling bagus dalam memberi pemahamannya gitu. Fa'an ba'di salafi atuh eta tetep ti sapalihna para ulama ahli salaf hadzal ilmu ari aya lapad hadzal ilmu ari ieu ilmu teh dinun eta teh agama. Pangzuru atuh kudu ningali aranjeun kabeh amman ti anu jalma saha tak khudu nyarokot aranjeun kabeh dinakum kana agama maraneh kabeh gitu. Nah, diriwayatkan dari sebagian ulama salaf, ulama terdahulu bahwa ilmu itu adalah agama. Maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian gitu kan. Ilmu itu adalah agama, maka perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian gitu. Nah, itu yang pertama, adab yang pertama. Jadi seorang murid itu harus mempertimbangkan, beristikharah terlebih dahulu gitu ya. Nah, kemudian terus wasani sareng ari anu nomor kaduana yajtahidu atau yajtahida peryogi anaon ayajtahida yang sungguh-sungguh gitu. Itu si talibul ilmi ayyakuna kana yen bukti saha asyaikhu guruna teh miman eta tetep ti anu jalma lahu anu eta tetep bogan itu si eman teh ala ulumi syariati kana pirang-pirang ilmu syariat tamamul ittila'i ari sampurnana pengetahuan, ari sampurnana kailmuanana gitu. Walahu sareng eta tetep bogana itu man guru teh gitu atau itu syekh. Walahu sareng tetep bogana itu man guru teh man syekh teh gitu. Miman ti anu jalma yusaku anu dipika andal, anu dipercaya sahabihi itu si man min masyayikhi asrihi ti pirang-pirang guru zamana itu syekh gitu. Itu man syekh teh gitu. Eta tetep bogana itu man guru teh kasratu bahsin ari lobana pembahasan gitu. Watulu ijtima'in sareng ari lilana pakumpul gitu. La miman lain ti anu jalma guru akhadha anu nyokot eta man al ilma kana ilmu an butunil awraqi tina beuteungna pirang-pirang lembaran buku gitu. Jadi lain tina buku gitu naluntik atau didak sorangan gitu. Walam yu'rab sareng henteu dikanyahokeun itu si man guru bisohbatil masyaihi kana ngabaturanana pirang-pirang guru al hadzaqi anu parinter anu parandai gitu. Nah, jadi adab yang nomor kedua seorang murid terhadap gurunya itu hendaknya seorang murid itu harus bersungguh-sungguh dalam memilih bahwa guru tersebut itu harus termasuk orang yang memiliki pengetahuan yang sempurna tentang ilmu-ilmu syariat ya. Kemudian serta memiliki banyak pembahasan dan waktu yang panjang dalam belajar bersama pada guru pada zamannya itu ya, yang dapat dipercaya. Bukan termasuk orang yang mengambil ilmu hanya dari lembaran-lembaran kertas gitu, otodidak belajar sendiri dan tidak dikenal pernah berguru pada para masyayikh yang pandai, yang ahli gitu ya. Itu adab yang nomor kedua. Qala
ngadauh Kala ngadauh saha imamuna guru urang sadayana Asy-Syafi'i nya eta Imam Asy-Syafi'i mantafaqoha kana lafad mantafaqoha man ari sahaning jalma tafaqoha eta ngarti eta si man min butunil kutubi tina pirang-pirang lembaran buku gitu. Doya'a tah noler-noler eta si man al ahkama kana pirang-pirang hukum. Bahkan Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa yang mendalami ilmu hanya dari lembaran-lembaran buku atau dari isi-isi buku, dari perut-perut buku, itu dari isi-isi buku, maka ia telah menyanyiakan hukum gitu ya. Menyanyiakan hukum. Imam Syafi'i pernah berkata seperti itu. Nah, lalu wasalisu sareng ari anu nomor katiluna teh ayan qadza eta yen patuh itu si thalibul ilmi li syaihihi ka guruna itu thalibul ilmi fi umurihi dina pirang-pirang urusanana itu si thalibul ilmi wala yahruja sareng yen teu kaluar itu si thalibul ilmi itu si murid an ra'yihi tina pendapatna guru gitu wa tadbirihi sareng pengaturanana guru bal yakunu atau bal yakuna balik tayen bukti itu si thalibul ilmi ma'ahu sartana itu guru teh sartana itu syekh teh kal maridi eta tetap sapertikeun jalma anu gering wae ma atau bibi sarta dokter gitu al mahiri anu mahir dina pada turutna gitu nuturkeun payasta miru istamaro yasta miru payasta miru atuh konsultasi wae gitu itu si thalibul ilmi ka itu si syekh gitu fima dina masalah perkara yaksudu anu ngamaksud itu si thalibul ilmi kana eta emak gitu wayataharro sareng yen ngamaksud gitu wayataharro sareng yen ngamaksud itu itu si thalibul ilmi ridhohu kana ridona itu syekh fima dina perkara ya malu anu ngamalkeun itu si thalibul ilmi kana eta ma wayubaligu atau wayubaligo sareng yen ngabangetkeun atawa nya sungguh-sungguh gitu fi hurmatihi dina ngamulyakeunana dina ngahormatna itu guru waya taqarraba sareng yen gawe deheus gawe taqarrub itu si thalibul ilmi ilallahi ka Gusti Allah taala bari nyata ngajar Allah bi khidmatihi ku khidmah ka itu guru wal ya'lam sareng kudu nyaho itu si thalibul ilmi annazullahu kana yen saestuna naon rendahna atawa hinana eta si thalibul ilmi li syaihi ka guruna itu si thalibul ilmi teh izuhu sana eta teh kagagahanana itu si thalibul ilmi wa khudu'ahu sareng yen saestuna DP na atawa tundukna eta si thalibul ilmi lahu ka eta guru teh fakhruhu eta teh kamulyaanna eta si thalibul ilmi wa tawadu'ahu sareng yen saestuna tawaduna itu si thalibul ilmi lahu ka itu syekh rif'atuhu sana eta teh kaluhuranana eta si thalibul ilmi. Nah, jadi adab yang nomor ketiga dari adab-adab seorang murid terhadap guru adalah hendaknya seorang murid itu harus patuh kepada gurunya dalam segala urusannya. Tidak keluar dari pendapat dan pengaturannya. Bahkan ya hendaknya bersama guru itu seperti seorang yang sakit bersama dokter yang ahli gitu ya. Nah, maka seorang murid itu hendaknya itu meminta pendapat, berkonsultasi terhadap gurunya dalam apa yang ia maksudkan, dalam apa yang ya yang diinginkan gitu ya. Nah, dan kemudian harus berusaha mencari keridhoannya gitu ya, berusaha bermaksud ya taharro berusaha bermaksud keridhoannya dalam apa yang ia kerjakan. Kemudian harus bersungguh-sungguh dalam memuliakannya gitu.
dan mendekatkan diri kepada Allah dengan berkhidmah kepada gurunya. Nah, hendaknya seorang murid itu mengetahui bahwa kerendahannya di hadapan gurunya adalah kemuliaannya. Kerendahan seorang murid di hadapan gurunya itu adalah kemuliaannya. Ketundukannya di hadapan guru adalah kebanggaannya. Dan tawadhu'nya seorang murid di hadapan gurunya adalah ketinggiannya. Itu. Nah, terus warrobi'u sarang ari anu nomor kaopat ayang zuro eta yen ningali itu si tolibul ilmi ilahi ka itu syekh bi ainil ijali ku paningali ngagungkeun, ku paningali hormat, wa ta'zimi sareng ku paningali ngagungkeun. Wa yang takida sareng yang nekadkeun itu si tolibul ilmi fihi di itu guru gitu darajatal kamali kana darajat kasampurnaan. Itu darajatal kamali kana darajat kasampurnaan. Fa inna dzalika dasa estuna itu madkur. Nah, estuna itu anu kabeh teh gitu. Estuna itu anu kabeh teh aqrabu eta teh leuwih ngadeukeutkeun ila naf'ihi kana kamanfaatanana itu si tolibul ilmi itu si murid gitu bihi sartana eta guru gitu. Nah, jadi nomor keempat adab seorang murid terhadap gurunya itu hendaknya seorang murid itu memandang gurunya dengan pandangan penuh penghormatan dan pengagungan serta meyakini bahwa gurunya memiliki derajat kesempurnaan gitu ya, mempunyai derajat yang sempurna gitu. Tidak menghinakan, tidak menganggap remeh, tidak menganggap kalau dalam Sunda itu enteng gitu. Gitu ya. Karena hal itu lebih dekat kepada kemanfaatannya bersama seorang guru gitu ya. Qala ngadawuh saha Abu Yusufa Imam Abu Yusuf sami itu kana lapad sami itu nguping kuring as-salafa ka ulama salaf yaquluna bari ngararucap itu ulama salaf man kana lapad man ari sahaning jalma la ya'taqidu eta henteu nekadkeun itu si man jalalata ustadzihi kana keagungan guruna eta si man la yuflihu gitu. La yuflihu maka tawatah henteu untung eta si man gitu. Fala yukhatibu atu ulah ngahitoban ulah ngobrol eta si tolibul ilmi syaikhahu ka guruna eta guruna eta si tolibul ilmi bi ta'il khitabi ku ta khitab wa kafihi sareng ku kafna eta hitab wala yunadi sareng ulah ngagero eta si tolibul ilmi hi ka eta guru bismihi ku jenenganna eta guru kunamina guru bal yaqulu balik tangucap wae eta si tolibul ilmi ya sayyidi kana lapad ya sayyidi hei Gusti kuring atau hei tuan kuring gitu. Au ya ustadi atawa kana lapad ya ustadi hei guru kuring. Wala yadhkuru sareng teu nyaritakeun eta satolibul ilmi hu ka eta guru aidon kalawan deui pi goibatihi dina nalika gaibna nalika eueuhna eta guru bismihi ku jenenganna eta guru illa makrunan angin anu dibarengan bima ku perkara ya yushiru anu mere atau nunjukkeun gitu. Yushiru anu nunjukkeun itu
tawanya nunjukkeun atawa mere terang itu emak teh bita'zimihi kana ngagungkeunana itu guru ka qaulihi ari contohna eta sapertikeun dawuhanna si thalibul ilmi qala asy-syaikhu al-ustad kada kan ucapan qala asy-syaikhu al-ustad kada qala ngadawuh sa asy-syaikhu guru al-ustadu anu nyata ustad kada kana anu tong nyebutkeun namina wungkul gitu au qala tawa ngucap syaikhuna sa syaikhuna guru urang sadayana tah ngucap eta qala syaikhuna aw nahwa dzalika atawa kana pantarna eta anu kabeh gitu. Nah, bahkan Imam Abu Yusuf pernah berkata, aku pernah mendengar para ulama salaf berkata, kata Imam Abu Yusuf, barang siapa yang tidak meyakini keagungan gurunya, maka ia tidak akan beruntung. Itu kata Imam Abu Yusuf. Barang siapa yang tidak meyakini keagungan gurunya, maka ia tidak akan pernah beruntung. Sajalma anu ngayakinkeun bahwa guru na teh henteu mulia, maka eta murid teh moal untung, moal beruntung, moal berhasil. Maka janganlah seorang murid itu berbicara kepada gurunya dengan kata ganti yang biasa dengan ta anjeun gitu. Maneh komo gitu. Dan jangan memanggilnya dengan namanya saja, tetapi hendaknya seorang murid itu berkata gitu. Wahai tuanku, wahai guruku gitu ya, berkatanya seperti itu. Dan jangan pula menyebut namanya ketika ia tidak hadir, kecuali disertai dengan ungkapan penghormatan, dengan sesuatu yang menunjukkan kehormatan. Seperti berbicara seperti ini, sang guru berkata anu misalkan, atau guru kami berkata anu gitu, atau semisalnya seperti itu. Wal khamisu sareng ari anu nomor kalima ayya'rifa eta yen nganyahokeun itu si thalibul ilmi lahu pikeun itu guru haqqahu kana hakna eta guru gitu. Walayansa sareng yen henteu poho eta si thalibul ilmi lahu ka eta guru fadlahu kana kaunggulanana atawa kana kautamaanana eta guru. Wa ayyada'wa sareng yen ngadoakeun eta si thalibul ilmi lahu pikeun eta guru muddata hayatihi dina sa panjang atawa sa panjang hirupna eta guru, jumenengna eta guru gitu. Wa ba'da mamatihi sareng dina sabada pupusna eta guru. Wa yura'nya sareng yen ngaraksa eta si thalibul ilmi, eta si thalib teh si murid ya zurriyatahu ka keturunan eta guru. Wa qaribahu sareng ka pirang-pirang karabatna eta guru. Wa audaahu wa awaddaahu wa awaddaahu gitu namanya wa waddaahu gitu wa awaddaahu jeung ka pirang-pirang wudda namanya wa awaddaahu gitu atawa jeung ka pirang-pirang anu dipika cintana ku eta guru. Wa yata'ahada sareng yen ngabiasakeun gitu eta si thalibul ilmi ziarata qabrihi kana ngaziarahan kuburan eta guru gitu. Wal istighfar sareng kana nyungkeunkeun hapunten nyungkeunkeun istighfar lahu pikeun eta guru. Was shadaqata sareng kana sedekah anhu ti eta guru. Wa yasluka sareng sareng nyucruk gitu eta si thalibul ilmi gitu. Fisamti ya gitu nya fisamti dina perjalanan hirupna eta si thalibul ilmi gitu.
wal hadi sareng petunjukna gitu mas nyucruk maslakahu kana tempat perjalanan hirupna eta si thalibul ilmi gitu. Wa yura'nya sareng yen ngaraksa eta si thalibul ilmi fid dini non dina agamana gitu. Wal ilmi sareng dina masalah ilmu ada tahu kana kebiasaan eta guru wa yata'addaba sareng kudu beradab eta si thalibul ilmi bi adabihi ku pirang-pirang adabna guru gitu. Wala yada'a sareng yen henteu ninggalkeun eta si thalibul ilmi wala yada'a sareng yen teu ninggalkeun eta si thalibul ilmi al iktida'a kana turut bihi ka eta guru. Nah, jadi adab yang nomor kelima hendaknya seorang murid itu mengetahui hak-hak seorang guru, tidak melupakan keutamaannya, kemudian serta mendoakan selama hidup dan setelah wafatnya gitu. Dan seorang murid itu harus menjaga hubungan dengan keturunannya, kerabatnya, dan orang yang dicintainya. Nah, kemudian seorang murid itu harus membiasakan diri menziarahi kuburnya, memohonkan ampunan untuknya, bersedekah atas namanya, menempuh jalan hidup dan petunjuknya, menjaga kebiasaannya dalam agama dan ilmu, beradab dengan adabnya, dan tidak meninggalkan meneladaninya gitu. Wasadisu